Laisa lahum
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Wa anzir dan kudu nyingsiran azan wahai Muhammad khawif sirah nyingsiran azan bihi Quran alladzina kajalma yakhafuna an sayyidu iladina ayyuh syaru kana yang dikumpul ke iladina ila rabbihim ka pangeran aladina laisa balik ke ayal ke iladina min dunihi salian Gusti Allah lawan wali teh nguruskeun urusan aya suruh anu nulungan bentaladina wala syafi'un jeung malaya anu nulungan yashfa'u anu nulungan ieu syafi' lahum kaladina geura sing-sieuna ku anjeun wahai Muhammad ku Quran kajalma-jalma iman anu sok maksiat jalma iman tapi sok maksiat geura sing-sieuna engke kumaha lamun dikumpulkeun ku Gusti Allah dihundangkeun di pakuburan dikumpulkeun di padang mahsyar terus di dinya teh teu aya anu bisa nulungan salian Gusti Allah sok engke kumaha engke sedangkeun keur hirupna maksiat tapi iman lain zaman teriman mah kau disingsiran gitu ya. Tapi datang yakin atau berarti maksiat tegol ini dilarangnya. Ya, jadi jalan mukmin tapi nolak kabai. Nah, sok geura singsiran Quran kayak kumaha lamun hudang di pakuburan terus dikumpulkeun di padang mahsyar anu nulungan suak dia kira kemana sok dengan Allah hukum nulungan kan ambehnaha la'allahum tattaqun ya supaya bukti eta jalma anu iman tapi sok darola kabeh dengan harapan kadituna bisa takwa bisa sieun ka Gusti Allah iklaim amahum wa amal taat sugan eureun tina maksiatna sugan eureun tina dorakana sugan digawe tobat siga urang teh kudu disi-disieuna urang teh kan imannya iman ka Gusti Allah tapi tukang neraka urang teh neraka abad sok engke kumaha di padang mahsyar di padang mahsyar kacarita padang mahsyar sakitu pake wuhna sedangkan wal aya nu bisa nulungan tani Gusti Allah mun teu boga amalan lamun anggar we maksiat teh kumaha lamun anggar we doraka mudah-mudahan jadi tarakwa ka Gusti Allah boga kasieun ku Gusti Allah teh pada waktu itu bisa nulungan aku Gusti Allah sehingga kadang-kadang sieun ku Gusti Allah sieun tiket teu ditulungan kemana mun aya ditulung ti Gusti Allah wala taqulil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala taqul jumlah nolak anjeun wahai Muhammad alladzina kajalma-jalma yad'una anu pada nyembah ilatina pada ibadah rabbahum ka pangeran alladzina bil ghadati di waktu isuk wal asyi jeung waktu sore yuriduna daripada ngarepkeun iladina ku ibadah ka pangeran teh wajahu unggul karena Gusti Allah la syai'an ta'alluq min aghradi dunya lain nyupri hayangan unggul hayang rina Gusti Allah
kade ulah disapirakeun, ulah ditolak, ulah di ya carita lagi lah jalma-jalma fakir nu teu baroga teh. Jalma fakir zaman baheula eta jalma-jalma musyrik nyacat pisan ka jalma fakir teh. Ruang riung tara dibawaan. Jalma fakir itu nahan. Kalau aya hajatan tara diondang. Besok gede daharna beureun dulu tara ondangan. Sing leuteut oge. Pagawe jalma musyrik teh zaman baheula teh. Tadi ondang jalma gara-gara fakir jalan muslim tuh watolaku ayatul dahum liujalisu eta jalma-jalma musyrik mah lamun jalma fakir jalma malaran rek minum ngariung kumaha kieu teh ya ulah-ulah sekali itu lah saya mesti katepaan malaran nah ulah ulah ditolak lamun misalkan jalma-jalma fakir hayang ieu itu tuh zaman sataya Islam toman islamihin kade di bejaan ku Gusti Allah eta jalma-jalma fakir ulah dibuda beda sarua bae jelema lamun hayang ruang riung teh sok ambeana sugan arasuk Islam kalipuna da mimiti Islam ieu teh ti jalma-jalma anu lemah ti jalma-jalma anu falakir mimiti nate tetap jadi guyonan ti jalma-jalma musyrik pengikut Muhammad mah jalma-jalma lemah jalma-jalma fakir. Untuk Gusti Allah kade jalma fakir ulah ditolak ku peda fakirna sarua bae jalma anu rek ari pada sarua bae jalma fakir bahkan sok kartolnya jalma fakir lamun dihitungkeun tina masalah sodako misalnya sodako kadang gede kene jalma fakir kata nu beunghar masa kali-kali ke jangan sabaraha gitu tina persentasi pangala tina persentasi pangala jelema anu pangalana 1 juta sapoe lamun hayang sodako 10% tina sapoe 100.000 oke sok aya nu beunghar geus sian kencereng 100.000 tapi lamun misalkeun jelema anu ngaladuitna 20.000 nya palingnya berang teh 20.000 sapoe teh. Nah, dagang kampung lain. Nah, 20.000 sapoe. Ngesian kencereng sapoe 2.000. 10%. Eta teh moal kaudag kudu beunghar kudu ngaladuit 1 juta sapoe. Bener teu? Nah, emang boro-boro batur lah urang ieu mah ngalamun urang ngalamun lamun urang boga duit 1 miliar ngalamun kepala ngalamun nya terus hayang sodaqah 2,5% sabar tina 1 miliar teh 250 25 juta hayang boga duit 1 miliar hayang sodaqah 2,5%. Ya mengalamun kira-kira lah urang berat hemat mah kalau
titah sodako 2,5%. Sabaraha 2.500. 2.500 hemat tuh. Karena 2.500 diraih. Nah, jadi kesempatan beramal, kesempatan terutama sodako, ia lebih hampang kene ke zaman akhir. Tadi itu punya presentasi itu gitu lah nilainya tambah lain Gede. na. Tak ulah dianggap enteng jalma fakir. Nah, anggar boro-boro nu kitu nya anu gede oge. Nu gede oge geuning mampu jalma fakir teh. Model kieu lah. Biaya haji, biaya munggah haji ceuk urang mah gedenya. Ceuk urang mah tapi ditingali anu sababaturan satahun kamari 2024 munggah haji teh anu bareng munggah haji nu kasebut beunghar teh asana teh kan aya 2 keluarga nu seje namanya jangan matari asa bae nu sebut beunghar boga mobil rada halus teh lain mobil halus radang unggul boga mobil rada halus teh ngan 2 keluarga nu sawarehna tukang tani, tukang kasawah, tukang naon, tukang buburu. Nah, nu tahun kamari, nu tahun ayeuna 2025 sok tempo. Gitu ya. Sakacamatan suka haji tah nu beunghar sabaraha urang. Orang miskin. Loba nama nu biasa. Ya. Nu biasa. Eta aneh kitunya. Tukang berangkat umroh teh 10%-an golongan lalu ngaran teh pensiunan 10%. Lamun kita 10 orang ke 1 orang pensiunan. Pada kemarin tukang kasawah, nu loba lagi tukang sawah, kasawah jeung loba batur lagi. Ya. Loba batur. Aya pensiunan 30% pengusaha. Ya. 20% anu ilah PNS lamun kana itu. 50% bahkan 50% setengah teh jelema anu ceuk syariat mah pimanaeun bisa piman. Nah itu dan tong dianggap enteng jeung tong jadi leutik ka hate pikeun urang kesempatan beramal itu lebih gede di urang taheman munghar mah aya budak-budak siga miskin teh aya sedekah 10% teh aduh berat gila-gila nu munghar mah matak mengkun miskin geus munghar mah hebat si loba sedekah mengkun miskin nilainya gede ke miskin sedekah geus munghar mah hebat miskin ma alaika min hisabihim min syai' ma ta'aya tetep alaika menurut kajian min hisabihim tina hisabana ieu jalma-jalma fakir min syai' tina hiji perkara in kana batinuhum belum mardi namun jerona memang teu pada kita jadi henteu batak madorot hisabanana maksudna henteu jadi madorot ka anjeun teu batak rugi kitu nya teu batak rugi wa ma min hisabika alaihi min syai' wa ma teu ya tetep min hisabika tina hisaban anjeun alaihi ka ieu ladina lam syai' tina hiji perkara hisaban teh meureun hitungan
perhitungan secara duniawi henteu mata kenana teu mata rugi beuh jeung zaman fakir rek di dunya rek di akhirat. Jalma fakir teu mata rugi lamun gaul jeung zaman beunghar. Sing kadang-kadang Ambek ka tularan beunghar. Fataqullah sehingga nolak anjeun gairan dunya. Fatakuna minal zalimin. Itulah misalkan jalma fakir di wilayah-wilayah eta kena bisa ngajadikeun anjeun ka